teh tanya alat kerusuh nang barudak kalah ngadarupak cakar kehead teh tekan gablek cedok teuing sia budak saha kaing ngapain baledog sia suka beunang arek baledog teu tenepi hang sutanagaan sekolot mana. Res buru atuh maneh teh yeuh. Ya seberat penting maneh loba dosa, meureun ieu teh maju-maju. Duh, Kalemkeun irungna ulah dibeka-beka kitu geura. Dudu teh sing tarik bae paling daradas awakna. Siap pas ieu teh pukul loba dosa. Alah. Oh, geus si mah turun. Duh, anjing nyeri we cangkeng. Aduh. Wah. Lebok sasudes bungan saha sia ngomong ka urang loba dosana maneh nu loba dosa eta mah. Jang. Jang. Hei, Jang. Asa gerowan teh kangen geus saha geus. Mana? Geus mana geus? Ana jero ieu teh om teh. Tinggal ku mana? Oh tuh. Siapa? Naon, Bah? Bantuan geus. Kodak ka dieu. Bah, Jang aku agak lonjang. ya dia gagal beran wae. Ditu jeung badak ngobrol ayo. Kuat teumpang teh. Lalu kieu halang teh enggak. Sok atuh. Kenapa? Ya sarungna kela. Oh, sok. Sok naik, Bah. Buat catok, Jang. Lah dicoprok makanan ieu, Bah. Weh. Bah. Aguan, Bah. Palaur kieu. Lin tadi sisi sawah wae atuh, ke tukang meri kunaon. Loba gawe jeung si Jenong ieu teh. Ade Jang. Ade. Bah, lanjutkan irung, Bah. Naon Jang juga kolokop. Tak ulin teh ulah bicara wah, gerang lanjut. Ya Bah, geus Bah, udang Bah, tulungan. Barudak kunaon? Barudak kudu saeukeun, Bah. Kolot ge kieu teh. Iya, make itek make kolot ya make itek. Awak teh asa berat-berat teuing. Geus kolot tapi asa berat awak teh. Jika nama tadi minum cai ti si Nyai. Cai naon? Jus jengkol. Jus abah aya jus jengkol. Acida jus jengkol. Aya naon? Gerowan mah. Ya ta abah teh kada tak minta tulung anu peuting teh kudu disebut minta tulung. Nah, minta tulung naon cenah. Tos daekeun alhamdulillah. Sekuat tapi jadi jam sabaraha? Jam 10 beurang. Wah, atuh alus sugan gedes heuh. Si hideung mah eleh deui ku si Abah. Abah teh yang didangdanan. Dangdanan. Tempat anu romantis di mana? Aya di tempat mare. Aya pokona mah. Ya, dandanah yang kos kumaha? Are kos den boy. Ka dieu aja. Naon atuh? Karet. Chaplin. Naon kos kitu na. Overall. Naon ka eta? Oh, maka overall. Ieu barudak ti marah. Ka dieu. Tabuna. Paingan maneh pemawaana nyuk. Kolot keur serius tadi didupak Arek moro, Bah. Moro teh hareupeun beungeut atuh. Atuh ayo. Lega. Cek kanan, Bah. Sudah kali deui. Sudah si Abah. Ayah barudak teh lahan salega-lega kalah ngadupak hareupeun beungeut. Ari Abah teh kumaha atuh carita nu tadi teh? Hayang pangneangankeun tempat lin. Muhun Jang Abah teh hoyong tempat nu romantis. Aya, Bah. Hang di mana? Ngecetok atuh. Biasa tuh irungna kalem we si Abah teh kolot. Mun kapan ke angin kan jadi kieu anu. Hayang tempat nu romantis di mana, Bah? Loba tempat mah. Nu romantis pokoknya mah. Nya di anu indah gitu. Oh. Aya gampang tempat mah. Jadi kieu Bah. Ayeuna mah kadewe poho ieu na naon minyak-minyakan anu peutingna menyan ongko jeung naon teh
Kembang tujuh Kembang rupa. tujuh rupa. Itu salah menyel. Pasaran aya. Aya pasaran. Pas rek bae mau pasaran bae. Oh, wah, sugan teh rek. Katiluna poekeun. Eta lah bah. Geus eta pokona. Kuat abah mah pokona mah yang buragiru. Nah, Jadian. oh. Kan berudak abah teh da mah bisa lila rek kahareup heula rek marab heula hayang nya dia mana tongkat teh tujang nah Lulusuhan. Kami kenjes do dipisahkan. Mun lulusuhan baik dakot deui moal. can marab entong Can marab jeung entong. hayang Kan eta nanti anu disiapkeun teh ya. Yang teh sok kade. Bisa ngelempang. biasa aja Rada busiat. Mananya si Abah teh lila. Poek di dangdanan cenah poe ayeuna teh. Lamun dina tangka makabulu akaran ini teh karesel. Abong kolot. Bah pasang rokok beneran. Lihat kayak naik peangka ieu mah. mun hayu jang uang sakantenan geus teu kuat abah heuh Yes, biasa mah dihanap. Akon si Abah heuh. Oh, heula tuh. Tadi kiri sepatuna gede kiri sini. Kalau nak kode Bah sok. Ayo. Abah nu akon siat teh. Oh, Abah nu akon mah. oh, heula tuh. Jono. Cicing heula Abah mah cicing heula. Heula. Tuh kade. Kade. Tanda di kedua lagi itu. Beta. Sok. Akon ikut. Akon ya. Si Abah badan-badan. Bawaan coba batuin sudah maneh. Si Babas enggak. Bas. Lilacan mah nungguan urang euy. Oh lah lila maneh orang ada goan geus 2 tahun malahan mah di dieu cicing karesel. Tai maneh di mana wae tuh. Oh, bas itu urang teh nungguan hasi sudes lila bukanya seheula. Irung tah. Ari maneh ngomong teh nya. Bang, Asa berat. itu kuat encok Karasa jadi encok. makasih Babas ya, makasih Babas. Yuk. iya Makan deui. heeh Ipu di sekolah teh. kun sok Sok sekarang ieu. Sok baguan. kana parinikan Bang, bae teu bisa naik dinya. Utang urang yun. Gila abong kolot. Di marana tuh syariat teh lila teuing aing ngadaguan di dieu alabatan naik kuya teh ditu ka dieu ge Oh, pasti tidak sudes di mana ke nama. Ah, ini sebelah irung geura. Aduh, aing saliweura berapa. Oh jenong sia teh padahal mah seuseut jeung tarangna tah jeung ieu Ari maneh. Ieu teh kieu-kieu ge gagabah jimat ieu teh. Heeh. lah Pas eta beungeut. si itu anjing keul na boyokan wae nya Geus aya nu dandan si Abah we. Moreok wae. Anjing sare mah.
Kumaha si abah teh ti tadi nyai ngantosan ti tadi tos menor kieu bodas lipat geus beureum. Kumaha buah-buah bohong abah teh atawa janji-janji sorangan tawa bae diantosan we pika iraha ge. Nyai, Tah. Buah Kang Abah anu nganggeruan ka Nyai teh. Nyai, Nyai. Tah. Jangan sugana nyimpiakan tengah kelapa. Si Abah tehnya aduh. Nyai, kumaha tos lami ngantosan abah? Abah karek zol. Hadiah tuh bah, calik jeung Nyai. Nuhun nyi geser salit. Nuhun. Nyai, kumaha tos lami ngantosan abah teh? Atos Abah tos lami 2 tahun mah Nyai teh ngantosan. Mak nyanyi meureun aya akaran, cobi ninggalang tuh. Si aya akaran. Ari akar mah atos gomplok tinggal beuti alit kene. Si Nyai mah guyon wae. Tos ayeuna mah urang nyarioskeun pamaksadan abah teh. Mohon bah, mohon. San, Kieu nyi abah teh ti kapungkur teh tos resep. Ti basa kapungkur abah basa ningal Nyai, abah teh tos resep ka Nyai teh. Mohon bah, mohon. Oh, mohon atawa anu Abah anu ngasih ka dia ngacai. Tah harita pisan nyi, bener pisan. Ulah disebutkeun atuh anu ngacai nama era abah teh. Mohon bah. Janten kieu nyi. Ingal bah tuh nilat teuing atuh. Kesel Nyai. Abah teh gaduh rasa anu ageng dina mata mana dugi ka nyeletit. Tiap wengi abah tetiasa obo emut menikot guling gasah dina kasur ku bakat emut ka Nyai. San, Abah ngelaet teh luhur hanap. henteu nyi, serius ieu mah. Suatu Abah engal tutup poin. Nya abah teh lope-lope ka Nyai. Kumaha kintenna kersa narima lope-lope abah? Nya Abah, wangku Nyai diemut-emut 1 kali 24 jam. Walah, menila aminyi nah tetiasa ayeuna kitu. Kalem Mbah, sigan orek peisuk wae. Walah, eta si Nyai sing percanten we Nyai kacinta abah. Pokona mah moal gedeg kaanginan, moal laas kapanasan, moal luntur kahujanan. Tapi lamun hujan dodar gelap, abah rek lumpat. Nuhun Mbah, antosan we 2 tahunan deui mah. Siap nyi, ku abah di antosan masing rek 20 tahunan ge. Nuhun. Nyi kela anu ieu kecanakan abah kembang.
Abah pamitan heula nyanyi. Mohon, Bah.